tanya. Aing minta bantuan si Poproy lah, beri nyeknya budak. Malah lu undang saja lemak. Kenapa? Nggak apa-apa. Bret, Woi, bro, enak nih tumben-tumbenan hati anak buah company. Mantas di mana ya? Mantas di mana? Hah? Full. Ih, coba dia. Aus amat aing. Dong mantas ngebuat pes ya mah. Kunaon nih enon yuk. Jauh bantuan aing dengan budak tak. Atuh nu budak mana apa nang nyao? Sama ada aing main diintip baru pun dikang men. Ih, bawaan niat hati ngintip dia dong. Sah. Dia nyaho budak tak. Ini tangan wal. Ayo bantuan. Bisa geran ge. Ayo. Ayo. Dah. Ih. Oh. Right. Gimana sih kan? Oke, sih. Asap lagi deh. Ayo sama gua. Aduh, bro, asap lagi guna di sanguan. Coba ngelimon ya. Ayo di tak. Ih, kalau be boga duit teu mang. Hampurakeun mang rada kilo bungsi lu mang. Oke. Preman aja, uditan. Yo, kumai. Jangan udah dilihat kemarin tenu kurang intip. Wow, tenang bae teman. Apa nama? Kurang jalankeun deui bela. Lanjut bae urang mah. Pengintipan sejati. Iya, jelas pokoknya. Enak. Itu jelema nu kemari tuh. Eta itu anak buah aing jing. Aku pokoknya mah geus ayo hampir pelajaran be. Geus saya ge. Ayo, Iran. Hei, kemana dia? Aing ya. Iya, nak kemarin ngitipan aingnya. Hampura mang, pan kurang majanda herangan nu kamar karak pegat. Wanian. Ulah kasar-kasar geus. Geus pokona mang ieu, ayo. Anjing mang. Benar ada kumaha nih, Proy. Seger ieu ngaladaugan mah. Titah ngaladaugan be budak eta tah, Gran. Pokona dia ngaladugan jeung aing. Ayo. Kemana yuk? Hampura mang, aduh. Ayo, lepaskeun jabang kelek ieu. Tah, tangga kalapa tah. Bukan saya, Mang. Boga hamba Allah, geus sampai ke boga dunia, boga Allah geus ala bae. Urang teh bisa naik nage. Kira aku teh bisa naik kalapa. Ajaran. Gran. Kira pura aing. Yo, deulekeun aing ya naik kalapa yo. Ih, aing ada berat kalapa kita bisa baca tuh. Ih, keren awal deulekeun yo. Ih, jauh pisan, Mang. Atuh aing mah tuh kae, Mang, kalapa. Ayo, Mang. Ih, terus Keren Bang. Bang. Keren. Yo, deulekeun kieu naik apa mah? Keren. Emang kenapa? Aus ya, lu. Waduh. Apa yang mau dibayar budak? Waduh. Si Rusdi dibayar kurang menang masalah dibayar sih. Nah, balik. Woi, ya ada mana ninggalkeun aing? Ih, kumaha ieu? Budak mana yang ngalak-ngalak aing yo? Atuh ieu mah boga saha bae, boga hamba Allah ngaranna di bumi. Oh, kalapa aing yang melak-melak aing teh leutik kana yo. Di bibit kana yang melak aing yo. Atuh biasa be meureun mang. Atuh urang ngaranna ge ngalah di bumi Allah. Barang siapa yang menjadi pepohonan yang datang di bumi, itu namanya milik kita bersama. Waduh, si Dalila mah gagal. Tak bisa gitu, boga aing yo. Nang melak-melak aing teh leutik yo. Tenang lah gitu ya nani yo. Hang di butik meureun yo, tiang pecina yo, hah? Sius, ngomen golok mun bahaya aing. Ribu aing teu mau naon ieu mah sapat beung aing. Kabur belah. Woi, ulah kabur sia, pergi. Hai Gran. Aing budak ninggalkeun aing. Ini bebas. Di mana? Aing mah edah aing sepatu heula lah. Bereungit kes rai. Waduh, iya yo. Aduh, saya tak mudah di lah aing.
Ayo, kemana sih ya? Hah? Ayo, siap kemana? Hah? Ayo siap. Ayo siap. Dilig. Kalau pukulin tiran mantap benar. Kucing jibe. Kita hilang. Gak kanyawan orang ayo. Balik mana? Geus mah up. Awak geus teu kuat dicapai enggak geus kolot. Kayak orang wisata ya. Aduh, napas yang Senin Kemis ya. Asup Senin keluar Kemis ya. Mang tuh. Monyet mali coba, Mang. Mana monyet? Waduh, si monyet kelalaga aing monyet. Waduh. Waduh, monyet sepatu siang monyet yo. Waduh, kabut tak udah. Ada. Kolot. Harus cici. Aduh, darah real dia. Aing cekanan tuh bapak-bapak. Coba baunya kayak aingnya. Sebel.